Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sareng Bapak saha ieu teh? Abis sareng Didin. Oh, Pak Didin. Abis sareng Didin. Icalan jeruk gitu. Jadi abi karasan icalan jeruk. Ieu mah jeruk asli. Oh, gitu. 100% jeruk asli. Cobi aya sagelas itu sabaraha? Nah, Cobi abdi hoyong ningal. sagelas kieu teh upami nganggo jeruk nu sageung kieu paling isina genep. Genep. Oh. Genep teh pinuh sakieu. Oh, gitu sakitu. Janten ieu sakieu teh jerukna genep. Genep. Nah, kumarge ieu mah teu nganggo nanaon. Oh, asli. Asli murni. Nah, terus seperti kieu ngadamana. Nah, ieu jeruk dikeureut. Nah, dikeureut, terus dikadiekeun. Nah, dipres. Nah, Walah. Cobi sok pinuhan sabaraha hiji itu teh? 100% asli air jeruk murni. Murni. Sareng ieu mah jerukna segede teh pangosna mirah mung 10.000. Alhamdulillah 10.000. Nah, janten anu tala lebih mangga merapat ka Buah Batu. Nah, jeruk asli 100%. 100%. Menyegarkan, menyehatkan dan bervitamin. Oh, gitu. Mantap. Cobi pinuhan sabaraha hiji nomor 2 nya. Janten genep ya. 2 eta nu we. Janten genep ya. Kita patan api 7. Oh, kieu carana. Carana teh gampang. Kantun disiapkeun peso anu sipkeun. Jadi genep teh sabaraha sikieun itu teh? Genep mun, genep jeruk. Oh, genep jeruk. Oh, tingali. Aduh, mantap. Seger. Segernya. Yang seger. Eta teu rugi genep jeruk 10.000 sagelas. Panginten upami dietang-etang hiji mah rugel. Tapi upami seueur insyaallah. Da Bapak mah ngageuleun seueur bagitanya bahanna. Seueur, magalena seueur. Aduh, Tingali. full vitamin C ieu mah nya. 100% asli air jeruk. Eta tos genep eta. Atos genep. Oh, ieu teh kanggo saha? Kanggo ieu nu ngagaleunna? Mun ini mah kalasan ieu digojekeun. Oh, digopudkeun. Gopudkeun. Alhamdulillah kasep atuh geuningan nu gopudna ge. Saha namina ieu teh? Abdi Dian. Bapak Dian, alhamdulillah. Ieu nu ngagopud ieu nya pesenan. Alhamdulillah. Cakap di kerang, Pak. Oh, di Kerang. Eta teh nganggo es teh. Henteu. Tengah US. Teu di esan. Teu jantan hoyongna murni cenah. Oh, hoyong murni. Padahal ada gua beki es diseokeun es. Oh, ieu es nu hoyong es Es ieu. diseokeun anu hoyong mangga atuh hoyong murni jantan. Oh, gitu. Ya, Alhamdulillah. Ieu konsumen ieu jadi bade ngagaluh pakinten. Kalau pengen nikmat mah baca dulu bismillah. Udah habis alhamdulillah. Oh, gitu. Eta tos beres acan. Atos. Mangga dacan dipasikeun nih ka ojolna. Atos. Ah, gitu sahabat, ieu bade pesen jeruk, air jeruk asli itu. Wargi-wargi sadayana, sahabat-sahabat, teman-teman yang berada di dalam kota Bandung maupun kota Bandung, wilayah Jawa Barat atau luar Jawa Barat, datang ke sini dengan Buah Batu merapat. Merapat jajan Buah Batu ieu nu urban pokona mah tah. Asli jeruk. Oh, nu urban mah pokona ieu tukang jerukna ieu tah. Sareng Bapak saha abdi teh? Sekarang Bapak Didin. Bapak Didin masih kena muda jeung gasep dia tah. Aduh. Alhamdulillah. Ngali. Oh, 100% asli air jeruk. alah, Siap. Bapak Wajo sok sing salametnya di perjalanan. Mantap. Ya, aduh, assalamualaikum ah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya kedatangannya merapat Jalan Buah Batu. Tidak ada 2, tidak ada 3. Air jeruk asli. Asli, iya betul. Alhamdulillah.